Konser kemana? Kemana we nu aya nu Ingin we mending ka dieu. Enggak wae teh. Oh, sok ke Acan beres we kieu. Udah bersih. Ya atuh nuhun. Kieu teh roti. Mungkin bae kampung Mapang ge bolu. Oke lumayan ieu. Top lebar karek anggeus eta dicapai. Heeh, barang siar can bebeunang Teh. Sapena we ari burungna eueuh ieu teh. Aku mah ada ya cerik ari nasi. Lagi ka mana? Digawe di pabrik. Di pabrik Masih ieu salaki ngojek. ngojek gitu dah Rame. pakat teu ngojek kumaha. Rame kumaha ngojek. Kitu teh we keur aya musik baroga motor. Benernya Beda jeung baheula mah motor teh hiji dua geuningan. ya ge di pabrik geuning keur rame cenah dikalaluarkeun. Gusti nu agung Mata saha kayu teh. ngalieur teh di oge meuningna bea can boga karek nyang we santik ieu teh can kabeuli Cem mending geus jangu abi rek nya barang siar Atau aku udah tuang, di dia we tuang orang mayor Oke ya. deui we ieu aya ieu kamu. Orang mayor lah, kayak itu ayah jengkol lah, asin. Lumayan cenah Nah, kemarin nang mere, tadi tetangga. tetangga. Pamerean mah jago di pabrik pamerean. Alhamdulillah tapi bager, udah anger we. Temahi, can listrik mahal ledeng, ayeuna teh. Salaki gawe pabrik kemai komo abi cuy. Tukang ojek gini apa tukang ojek kumaha. Teuing sidikeun teuing boga hutang beureun di pabrikna teuing naon. Temahi da teu cukup, ngajarkeun teh sakitu teu cukup cenah. Mata ke sok kitu we pasaya wae ieu teh. Komo jadi awewe nya bangabul teh wi loba. Nyaho meureun euy jadi lalaki mah teu nyaho eta mah. Kumaha kabutuh awewe. Lain keur kabutuh dangdan ieu teh. Kudu diimah we, manehna kudu tuang. Cuy geus boga budak bae matak jangan. Sapoe teh cukup saeutik. Sarua we budak oge sakola, geus sagala hayang, ayeuna hayang HP deui. Di mana atuh bobora meuli HP biasa oge gini. Cuy nang munjar canggeuh. Sok munjarena. Bisa saha ieu. Berenang ieu teh. Sok. Tatu opi bari ngopi. Ieu teh kue nu kamari. Kamari beunang mah kene mere. Nah, tuh kewe kalem capek kewe. tuh ayah kayak orang ieu lah, orang mayor. Nah, ada usaha ieu. Salaki balik engke. Bae di jongjon canya can boga beas kaya di. Wah, jadi ieu we tuang urang sararea. Deungeunang saara rasa. Matak kewe urang tuang lebaran. Cik barang siar jeung panas mentang-menting can bebeunang bajing teu boga duit. Gusti ieu teh Sarua we. Ngaran-ngaran jelema lah, pohon sempurna, kabeh ge sarua, pagawe negeri oge geuning. Pasang-pasang kageuningan hidup teh. Nganu beunghar ge anger we nganjuk. Anu lain urang kubu gini anu jelema pas-pasan nunggu harga utama sarua leuwih gede gini teh kanyahoan ku urang mah. mata ke mun sarua we urang oge teu boga. Nu eta oge geuning eta nu baleleunghar leuwih-leuwih ti urang. Keur naraon eta? Ieu ngen atuh yang ngopi. Ieu boga daun di sawah. Asik atuh. Sok ka dieu ge. Laan. Hari beres salarang we. Assalamualaikum. Salam. Miheulaan euceul. Ada euceul lawai geus we ti heula di barang siar ngampuran heula si Abah euceul mah. Oh, kebon. Di ka mana? Kulintingan. Rek ulin balang siar biar nate kakalen. Ulin we kakalen. ulin. Ari ieu. Nah, aya di dieu. Tadi barang siar. Teh can bebeunangan gerak pake geroan si teteh ka dieu can teh nyimpang heula teh suguhan dijukut nya tiga teh domba. Jukut deui. Di kampung mah naon kitu deui we geuningan. Top atuh di opi lah. Ya geti si kabar nang menta kamari. Juput ieu teh. Bosen nu kieu kieu. Pasti atuh. udah teu boga duit ieu teh. Ke lamun boga milik mah, hayu urang sabrakeun di dieu lah. Urang meuli nu alalusnya. Doakeun atuh. Amin didoakeun ari salaki kumaha eta usaha. Gen boga motor sarean teh sarea jadi ngojek teh tiiseun. Da baru motornya. Da geus kumaha mun teh dikeureuy da butuh geuningan. Sarua we ucu oge da itu si Abah geuningan panen. Ngaron gagal da halodo Ai sugangan teh tulus morek nginjeum badang mie ieu teh.
Itu geraknya ya teh teh kaditu kadieu teh butuh ke ngagarap sawah deui. Nah, nanya Gusti hirup kieu teh. Kumaha kieu kasaha deui ya ieu. Ya kukutan domba da eta mah atuh jagona. Eueuh keur engke atuh lamun dikaluarkeun mah. Heeh, geuningannya Matak dikuku teh diantep. Goy si teteh teh geura cenah. Goy di pabrik saya gan anggar we teu mahi cenah ting salakian loba utang beneran di pabrik teh. Padahal gaji gedenya di pabrik mah. Beda jeung tukang ojeknya. Mau kuli macul mah geuningan. Seusum sakali. Ari aya gawe teh. Di mana anak eta? Terus belanja. Memang kami heula cai-cai. Bae atuh. Raya. Assalamualaikum. Salam. Halo cigana ngaborong ya? Atuh. Ya keur acis we nya. Aduh ya. Nya ari budak Nora meuni. Balanja naon neng eta teh? Meuni ngagarembol kitu. Biasa balanja karieu. Cik balanja naon atuh euceun nempo. Halo, siang beli borong. Iya biru Gusti nagun ngaos kieu. Mana ieu naon neng? Eta we jam eta biasa. Kumaha ieu teh mukana hese? Tuh, inya naon ieu teh kieu teh? Mana ieu Jam ceu. Mana jam? Nah eta teh. Jumput. Alah, Jumputna. jualan. Sana Nyaan Sudah hebat. jualan. Dek dihancur. atuh teu meunang kitu. Ieu nih ayam halus warnana. Nipasnya ieu. Sabarahaan ieu teh? Cekap we jajan mah Biru boga. Ampun. Jajan kitu. Hargana ieu. Ari euceun mah jajan teh naon tuh? Jukut tadi oge 1000-an. Sami we nya. Ieu teh kabita tingali beureum hideung. Atuh dah ari ieu mah keur nu ngora. Lah ieu mah Neng. sugan teh jualan Lanjut. Ngomong atuh ka si Neng. lain can pakeun. Ngajarkeun teh. Anggoeun abi teh da nya. Meni alusnya. Hayang Halus. sedingkeun. Lega deui. Ulang ilik ke ira harek meulina. Aduh geuning. Mesinna Atuh mesin leungit. Ari ieu muka aku mah. Terus si Ece ieu kitukeun kumaha. Ada bisik motor ke. Tanya sadayana nya. Nya. Nya mangga. 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 Hebatnya batur mah bisa belanja barang nih alalus. Cigana maraha eta mah. Muni katinggalin ge. Aduh, marewon. Kita sawi pada kuiran kacangan ieu Kewe atuh. ningali tadi nu biru nu beureuh jangan. Koler di dieu anu usaha berubah. Kade ada. Akuranya Teh nuhunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa ngada tuh ke sakina geranya. Ada batur mah atuh ara rapi. Kamu parawan mah boga beban. Lain eta. Coba arurang. Usahana sukses ngeureunaan mata kitu oge. Meni Iya, rasep. Urang mah bayaran kanu listrik, beas, meureun parawan mah teu mikirkeun beban. Paling ge meureun tuh mereka hidung samere-merena. Geus ada geus oge rek mulang. Beda itu si Abah bisi malang di sawahnya. Neng atuh hayang